innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah horenganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhirat tadi siksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyalaman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul-ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul-ngumpul dunia terus etik deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul-kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpam nyana kasienan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya ya kepala desa anu minta kontribusi lantaran nyana ngumpul harta teh berat make perhitungan pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa hati mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede nyen pabrik di dia karyawan dicekek ku manehana demi kemajuan hartana sorangan terus saya demo tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeunana nyaho ka Depnaker sagara ya insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitungan anak untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah aya polisi nu urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buru amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nya terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayangna kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmatan nu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu ih capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana
di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajal nama atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siriong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cak kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu beunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyer usaha deui capek kasieun dek nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kaciridak secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoun ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoun kana bab jariyah. Adapun kafir mereka masjid, kafir mereka pondok pesantren, mereka kiai, lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim, dek menundukkan kekuatan mukmin. Akibatnya lantaran dibere sumuhun daun. Masa sih kafir cium tangan? Masa kafir cium tangan? Ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha muridna deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masalkan ke kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai na ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren ge kiai modal kos karena itu ieu Quran dah sigade ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar Iqra pohoan bae Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam Iqra 'allama Iqra bismi rabbik Iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres sama masih kene maca Fatihah ya imam teu maca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh lain naon sih mah nya ge bingung emang naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolong ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmumna ka bawangeunna kasep bacaan anak bagus pamajikan anak gelis bila perlu 2 siapa sugi jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusyuk sholli fardhu jumat Allahu akbar
ngedahin kan tegep. Iya imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina haten aing ira kawinnya ira kawin geus lah jadikan imam kos kitu makruh atawa pamajikanna jore adong ke kan lamun aya nu liwat galis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge doraka sia doraka fala tu'jibka amwaluhum berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka ulah aya cek segitu. Fala tujib gambaluhum wala aulad. Mantap urang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek kitu lewat naik Lexus ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat aja enggak usah ngelakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deui bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi nage lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nyana kieu nya cekna teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja kenapa kamu berhenti kerja enggak udah saya mau berhenti ya ntar lu makan di mana ada Allah lu emang habis dari mana ini ngaji bos eta iya bejakan bener ayat terang-terangan ya langsung bos datang di jalan lantaran nyupiran bagus segala rupa namun ayat rusakan bagus manyana dibujuk tak ku bos dari Jakarta enggak bos lu kan dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu di depan kafir nggak boleh sopan bos hebat aja lu bang urang rangkas jadi bayan bang yes lu nanti mau usaha apa urusan saya bos urusan saya lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu biarin bos makan gaji saya sama bos semua kagetan bosna kagetan eta iman torojol datang nambahan ka dieu masyaallah teh hayang segala deui aju ku ari nu sugih atuh teh sugan barang keureun aju sugih atuh biasa we dagang ka bengkelnya tapi tenang cek jana tenang pikiran masyaallah nang saya tah nang Allah teger ku ari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir ku ari jadi musuh bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge paling dicacagan sia urang rangkas tah masyaallah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surgana engke di akhirat tinggal meleum na bae tinggal dibeleum diojaikeun di neraka
Urang makan dia di dunia teh urang mah sempit, kadeleuna sempit sote padahal lamun naik derajat justru urang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika urang dek mabok ayat-ayat haram. Jika urang dek judi ayat-ayat haram. Jika urang dek zina ayat-ayat haram. Jika urang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dahar. Nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nya lagi. Teh daging anjing japuh geuninah. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram, pager tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pager ku larangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh kredit kuarin teh. Garing teh, itu geus bisa di over kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema ieu. Masya Allah, larangan. Nginget jana. Aing hirup sapoe sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah nyarekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, ku pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya sajam lah barokah ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan deuk iraha inget ka Allah na direnung ku urang aing kan mah awak bolon teh bolon atuh bodoh ge geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak ulah ka ditolol-tolol ku kiai kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing geus sia dipencit sia ku aing awak. Goblok badan sia. Emang sia teh jaho aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciselat sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo, memeh mencit sia, mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi bloon atuh ya? Nah, ieu nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Kuari umur sia geus sabaraha? Umur sia kuari geus sabaraha awak? Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener goblok teh sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu ka mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Ieu nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih kumaha lalakonna ieu sia singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mah masalah kan iya permasalahan ada can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui kan. Mantas mun bisa membeureuh keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur carita anu khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong broy ku harta kafir ulah kabong broy ku anak-anak kafir.
umum namajang orang kabehan lain ti kafir be orenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan ad-dunya rasukul khoti atin cakangjing nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh amil jurumiyah sarap bisa aja ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makmum hadis Kanjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan je demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya nu endek calon bupati dukung kurang lamun pi bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna jiya tuh dukung doakeun pi bagusin di budak teh ngurusan dak kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung tungna mah bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat tak kos gitu cenah teh menta ieu cemeng mah dibere sia proposal naga aya di ditu tah ieu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana jam mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakan kurang tapi ulah nyokot duit nak sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing bae urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti kurang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kaya berkat doang tuh nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina anu di luar nyaho naon cenah eta naon ayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang ngeunah ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos gitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor buat karena kolbuna teu dibersihan kaluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh aku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung jurig tapi lamun kotor ieu teh jeraheun
Masya Allah Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong breu ku harta ulah kabong breu ku anak atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh handaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat kecuali lamun urang hayu du dunya loba harta geus numpuk masjid anu dibangun pasantren anu dibangun majlis anu dibangun si anu hayang ka Mekah si anu hayang umrah ka umrahkeun hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot hei kitu mah ban maje ieu kurang kene ieu keramik masjid emang geus kabehan geus tinggal manghaji doang coba beuseun we saja ke lamun kurang kakar kai kadiekeun we duit teh le cekel ku aing asana ya asana mah ka keramik ieu asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres dipakai dagang heula. Masya Allah, istidraj ya harta sih ada harta. Lo baca lemah anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Lo baca lemah anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ila 500 murid geus bisa hiber kagoda ku dunya. Di pemerintah datang nyumbang. Nah, guling dikurang kumaha contoh-contoh geus ambalayah dunia dan dunia atuh dunia mah di tangan sakitu teh di tangan sakit juga tulisanana mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kuyai tah mah kitu atuh dan naonan renungkeun jadi ganjaran teu aing ngaji di jadi ganjaran teu aing aya di dinya teh ieu mah asal tadi berbekat bae mal deui aing mah kadinya teh mal deui atuh muka amplop di mobil leutik amat sakena salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah bebe jadi ka panitia ini tidak salah nih teu boga etika goblok lain pudoli lain baturna di dunia nak capek ngurusan harta paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na fa yu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab ya Allah wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum kufar munafikin teh sararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna di hadapan mukmin teh sararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber acan nya iman teu iman sama sekali masyaallah ieu ku ari di urang teh ya Allah anu pake dalil teh bineka tunggal ika kula sok mengamati kula mah HP teu boga TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil bineka tunggal ika kok anu di luar kamanehanana beh teu dianggap bineka tunggal ika berarti salah bineka tunggal ika kejang mengkelompokkan dirina salah anu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris tidak bineka tunggal ika jadi dijadikan senjata bineka tunggal ika nah ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh sae tiga-tiga acan kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mumin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai nganggap ideologina sarua dan lain sebagainya sarua bahkan make kopiah bahkan make samping Weh, pakai samping, pakai kopiah, tasbih, mawa, kafir padahal. Kafir.
ya Allah ya Rabbi eta tah nyanda teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kakarak lalaudan tah malalagaan kegeus nyaan makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut we pokona mah mun ditanya dek ka mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh bae puguh nya mah Banten mah ieu tuh geus urang Banten tarurun nah kamari kan jan tarurun tah maka karak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianna kuari ge aya nu geus kasagolok bae kadang-kadang anak dan coba heula coba boga sejarah Banten mah dia bakal perang deui engke jeung Baduy aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing eta perang jeung daria ngan aing meme perang dek leuleumpangan heula ka nagara dia ku aing dek di deuleu di nagara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep bae aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus ngadegetan bahkan non gitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ke Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudunya tah kiai tah kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa haritanu paneta kos kitu ieu misionarisnya di urang teh kos karan itu tah horenganan dek mawa si eta bisa urang di desa karangarana tuh si eta dan si eta Indonesia mah jangan nyekel negara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh deuk kubah tuh si eta jeung si eta awan Indonesia teh kajian sama urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir mah wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik kacan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sabenerna mah kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin mah sararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi iya kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu ambalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Prancis aya hiji gereja bertahankeun belum jieun masjid di urang mah kan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga
anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual lu urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuarin arasup Islam loba orang gedean ke arasup Islam di mantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang di beulem ku NU masalah ieu mah keur cari talal hak masalah teman meulem dengan motif nama jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah kunaon mau rikak bulu kunaon make di beulem atuh atuh geus bae teh kudu di beulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocah eta mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Perancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah diurang nu ngomando diurang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang batu nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun kalurah ge rah nih lah enggak boleh ye cak urang aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan sah camat ke camat banget da ye bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kumaha ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh kitu bae meureun je cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bakena naonan atuh bakena daya kanan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget lau yajiduna malja'an lau magharatin lau muddakhala kafirmasianan kamu minin kusian-siananya nama sebenarnya mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusian-siana kamu minin neangan jang nyalametkan diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkan diri niscaya lawalau ilai nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara sup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkan diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamat lawalau ilai kita yang manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan maka kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge hari tadi Jakarta ieu teh sabaraha ratus kafir anu berangkat ka Singapura kasieuna je kula makan teh nyaho ngan sok memantau bae
maca koran tilok boga HP henteu aing mah TV ja berita na kos karar itu ngan osoknya bieu eta di bandara numpuk amat emang kieu ka bandara ulah loba omong di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri ieu ayatna orenganan ieu ayatna tah law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala law wallaw ilaihi wa hum yajmahun nu mantap kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an dek ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo dek cara ricing di luhur pemikirannya kan seperti eta pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh Reagan paeh bae Jimmy Carter paeh teh jan paeh jan Bush paeh jan modar tinggal Obama encan mah encan bakal lah paeh sarua bae John Kennedy baheula aja paeh raja anu luar biasa diktatorna paeh sarua bae pararaeh kabeh ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara maksudna ketika aya kericuhan peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil encan berhasil eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana tukang roti kan di ditu mah hayang SG hararese pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus neangan tukang roti Masya Allah sakjana ini aing bisa paeh di luhur Masya Allah dikirim ti handap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder ngirim roti doang wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu tuh deh elek ki muslim benda kerep mah begitu benda dek diserang ku Belanda dia kapal di luhur kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal tek nya ngetrok-ketrok jendela kapal tek es dagang es di luhur awang-awang cek Belanda ini siapa yang dagang ayo coba ki muslim benda kerebah dagang es dari awang-awang atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paeh kabeh atuh langsung nyana instruksi tah langsung ka ieu non gara-garana itu pilot balik emang kenapa ada tukang es aku baca bayu muslim aja kos gitu tapi muslim benda kerep Masya Allah nah udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawurukan eta bisa dagang es di luhur kapal ketrok muslim es cak Belanda waduh mangkani anu nundek di bomna benda nu dimaksud nyana nundek di bomna teh pesantren benda kerep nundek di bom teh kiai muslim lah prak dagang es di luhur balik tah Amerika mah yang roti di luhur lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur geus cek Amerika geus ulah nyeun Apollo ulah nyeun tah teu kudu waliullah man teu kudu nyeunan Apollo teu kudu engke ge bisa hiber sorangan waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atau tim Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran set dari bari gideug kieu jauh kene teh ka Banten ya Allah ya Rabbi atuh pernah di PDG nurutan asup ka sumur brek teu muncul deui
untung bae aya insuna bah geus kieu bae. Lah ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangge jang ngungsi atuh ngungsi ka Singapura buari masyaallah Puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun. Ai urang Islam sieun teu kawan henteu. lamun kemari ieu Teu ditahanan ku polisi. Teu ditahanan ku toko Asana Jakarta Oyag jelema. Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahan. Jangan. Bodok daratan enggak mereka ditu. Orok datang orok. Rok. orok Banten maksudna atuh orok pandai gelang makan bagi sambel. Nah ya daratan ka ditu kan aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana untung Habib Rizik nyeun kos kitu. Maksudnya naon gambaran lalagaan. Engke lamun deuk bebenerana engke Mohon aku hari ku siapkan, siap pencap-pencap, siapkan ku hari. Aing bisa kan segitu doang. Atuh siap. Ji di hadapan kafir orang ulah diome yai ya. Atuh. Leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ye. Law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya na datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaihi wa hum yajmahun cepatnya kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaihi niscaya manehana daratang kadinya wa hum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh dalain perang ena siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Di mana lain kan bom budak peletik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna. La ilaha illallah. Paeh sorga syahid pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wakan nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya sial Islam madak adu kekuatan yang Islam ulah curang
eleh di mana-mana. Tesieun ku tentara Amerika ya lah. Tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang. Adu kekuatan. Kahayangna Islam mah. Kahayangna Islam dipapatkeun. Sia niupan eta emang naon dibaca? Eueuh. Heuy, aya ge diupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah. Tarolol budak Indonesia mah kos kitu. Geus teh orang perang teh jadi lalagaan. Perang jadi lalagaan. Ya Belanda emang kumaha gitu. Je, pakai lalagaan perang teh kurang Indonesia mah. Nah, ieu lamun adu kekuatan, adu hareup kahayangna kom urang Banten. Urang Banten, urang Madura, urang Jawa Timur, urang Palembang, urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh, adu hareupan jeung kafir kahayangna nya. Itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh, urang Banten cicing di Aceh. Haju ku urang Aceh teh ku naon kana? Ku gam. Manehanana kan dicurigai urang Banten. Diseret. Urang Banten ieu mah. Halal hak diseret. Set. Begitu diajak ka leuweung teh seserian. Begitu diajak ka adu kekuatan, hayo boleh saja. Gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah. Bebeja jelema ka kula. Gelut ieu mah. Eleh itu. Belum ada apa-apanya saja. Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui. Aduh kebenaran jasa eta. Atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wassalam selesai geus. Eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret. Watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten. Eta orang Banten kabeneran jasa masyaallah. Adu kekuatan lain hiji lain dua. Siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge